Si Abo masih ngadaplok nangkuban dina luhur batu badag di tengah cai. Panona molotot seukeut ka si Karman jeung baladna. Hatena gimir sabab dihareupeunana Karman jeung baladna anu 5 samakta ku pakarang. Sabudeureun muning baladna si Karman geus sayagi pikeun masang tali kana beheung muning. Tinggal nunggu parentah ti Karman. Weh, kunaon lokang aja nonton kitu lin hayo. Gancang gerak talian mending teh urang bawa. Tah gerak talian beungna. Hayu urang buru-buru ini bisi kaburu aya urang lemur nu nganyaukeun. Ceuk si Karman bari pepeta kitu na teh dibareng ku keheul ka baladna. Karman teh garung kakoncara, awakna badag tur waspada. Muning paku geus hasil ditalian beheungna pikeun dibawa ka lamping nunggal, disetorkeun ke juragan Sobang. Kang, ari budak anggona dikumahakeun itu digirang. Ceuk si Kohir nu katejona keur narik muning tina cai supaya muning hanyat dina ngeueumna. Kitu deui baturna sarua milu mantuan. Alah, sok-sok we eta gusur heula eta muning, cenah hanyat heula. Temal Karman nukur nang tungajeg dina batu bari nulak cangkeng. Siap Kang. Atuh gancangna ieu carita, harita baladna si Karman geus rengse ngagusur muning hanyat dina cai. Harita teh 2 muning geus aya di luhur gawir wahangan, bari diaping ku jalma-jalma nu geus teu mikirkeun batal haram. Balik wae teh Kang. Ari si Sajum jeung Sumaji kumaha? Ceuk Kohir. Kula euy, dewe kasanempon aneh teh. Temal Karman bari ngerungkeun 2 halisna nitenan kawahangan palebah batu gede. Nu aneh naon Kang? Itu dulu gerak dina batu gede, siga kudu manusia euy. Mana Kang? Tuh dulu. Heuh, bener Kang. Kunaon si lain curi? Bener Kang, eta hulu manusia. Sigana tadi ngintip ka urang sararea. Sigana eta nu bogaan adeh Kang. Langsieun beureun nyo arurang. Jadina nyempot dina batu. Bisa jadi euy. Rek dikumahakeun eta teh Kang mangkeluk teh. Podaran wae atawa kumaha? Mun teu podaran tangtuna bakal bebeja ka urang lemur. Oh, kan wae lah ulah dikumahakeun. Atepkeun cenah laporan ka urang lemur. Hayang nyaho kumaha ketakna urang lemur. Hayang apal jagona dewek teh di. Ayeuna mah hayu urang baralik. Sanggeus Karman nyarita kitu, torojol Sajum jeung Sumaji bari katenyo rusuh. Kang, digirang bener aya budak anggona keur pancuran cai. Nu hiji mah keur cinukul itu. Hiji mah tadi katanya nenyo kadi kapelebah leuwih nu dipake mani muning. Itu tuh mangkelukna na batu katanya uluna keur nyempot sieun tingali. Ceuk Kohir nemalan. Mana Hir? Tuh. Uluh. Itu si curut. Orang baledong ya. Ku ieu. Bari ngaragamang kana balati nu nyelap na cangkengna. Barang rek dibaledogkeun si Karman nyarek. Sajum, tahan oi. Bae antepkeun lah. Hayu urang balik we na mah. Kan wae sukan urang nyoba ka lembur hayang nyaho. Atuh si Sajum teu baha. Balatina harita diselapkeun deui kana cangkengna. Sora hayam kadenge kongkorongok ti pilemuran. Sorana siga nu mere isyarah yen di pilemuran geus mimiti kadatangan ku balai. Si Karman jeung baladna harita ninggalkeun eta patempatan. Laleumpangna biasa muru ka pasir nu remet barala. 2 muning harita dibawa ditarik.
muning mimitina mah harese mogat dibawa teh siga nu apal yen nu mawana lain nu sasari. Tapi kusabab dipaksa jeung puguh nu mawana jelema kalasar nya antukna muning teh nurut. Si Karman suka bunga kitu deui baladna sarua. Sanggeus si Karman jeung balada geus ngiles teu katanya deui kahalang ku remetna pasir nu barala. Harita si Abo cengkat dina nyumputna tuluy muru ka si Gejlig bari rusuh. Glig. Udang woi, lain hes wae bahaya Glig. Ceuk si Abo bari lumpat. Si Gejlig nu kasarean dina batu reuwas korejat hudang tuluy culang cileung bari gigisik panon. Mana euy? Mana buhaya, Bo? Oh, si lain mah ngabodor tilu cuge. Lain buhaya sih teh. Itu cilaka euy, muning aya di bawah garong. Hah? Garong? Di mana, Bo? Itu tuh di situ geus ari nih cai mah. Si lain mah tuh kunaon make diantep. Si lain mah Glig sok anger ari geus nganahan teh. Lain lawanan euy memarawa pakarang jeung loba we deui. Teu wani dewek mah. Alah si lain mah Bo. Coba mun hudangkeun dewek meureun muning salamet moal di gubuk garong edan. Ayo urang susul. Ceuk si Gejlig bari cengkat siga nu nyawe ari kitu mah teu beda ti jawara kahot. Oh si lain mah Glig juga susul ku lain sorangan dewek marek balik we rek laporan ke warga jeung bebeja we ka pakuwu nu sanyana. Dewek ge hore amat tuh kudu nyusul soranganan mah. Mending hayu we ayeuna mah balik bebarengan urang laporan. Temal si Gejlig. Atuh duanana harita geus teu loba catur deui. Harita keneh ingkah ninggalkeun eta wahangan. Rek muru ka lemur pikeun laporan ka warga jeung ka pakuwu ngeunaan kajadian nu karandapan ku maranehna duaan.